Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Allah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tabtahli biha babari wa taisir wa tagluqa biha anni babasari wa ta'sir wa takunu biha waliya wan nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir la haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur urang sadaya anu di mana bae ayana mudah-mudahan urang sadaya kenging panang toyungan Allah Azza wa Jalla dimudahkan urusan urang, dicukupkan segala kebutuhan urang. Amin Allahumma amin. Dina dinten ieu simkuring bade masian hiji amalan pikeun dulur-dulur bok bae dulur-dulur simkuring aya hiji jalmi anu keur karaksukan jin atanapi mun cek bahasa teh kasurupan. Maka upami hoyong isina kaluar eta jin atanapi istilahna para lembut ti anu kahiji jalma anu kasurupan eta bacalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul alim la haula wala quwata illa billah. Maka ku urang dicekel digurat ku urang antara tina dada urang kahandap guratanya jadi tina ieu ka dieu kahandap ku urang. Jadi boba dulur-dulur simkuring anu jalma anu karaksukan jin atanapi kasurupan maka baca anu kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul alim la haula wala quwata illa billah. Jadi urang gurat tina ieu kahandapnya nu penting sentuh we pokona manajeun urang tina tongkongna ge teu jadi masalah. Deuk tina deungeunna tina gimana anu penting urang sentuh. Insyaallah mudah-mudahan Allah ngabulkeun jeung kaluar istilahna jin eta anu di awak jalmi eta. Tah jadi amalan ieu ku simkuring masih istilahna dipake terkadang-kadang simkuring oge upami aya anu kasurupan ku simkuring selalu dipake eta ayat-ayat anu tadi kalimah-kalimah anu tadi. Tah mudah-mudahan kadulur simkuring boba dulur simkuring aya anu karaksukan jin atanapi para lembut-lembut bacalah kalimat anu tadi mudah-mudahan Allah ngabulkeun sareng gulungan ka urang sadaya. Tamung sakitu ti simkuring boba simkuring aya dina kasalahan nuhunkeun dihampura wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.